Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui kana anu selanjutna nyaeta bagian wa aqalun nipasi lahdotun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalun nipasi jeung ari pangsaeutikna zaman nipas lahdotun eta sagenjrotan. Wa aksaruhu jeung ari lolobana zaman nipas situna eta 60 naonana yauman poena. Wa golibuhu jeung ari galibna nipas arbauna eta 40 naonana yauman poena. Aqalun nipasi ari pangsaeutikna zaman nipas lahdotun eta sagenjrotan. Ibaratul minhaji ari ieu eta ibarah minhaj. Wa fitanbihi jeung eta tetep dina tanbih. Aqalluhu ari pangsaeutikna nipas majjatun eta sagenjrotan. Wa qala jeung ngadawuh Imam Nawawi fi Raudhati dina kitab Raudhah tabaan karana nurut li Rafi'i ka Imam Rafi'i la hadda teu aya batasan li aqalihi kana pangsaeutikna nipas bal yujadu balik kapanggih kapendak naon hukmun nipasi hukumna nipas bima kalawan perkara wujida anu kapanggih naon bihi itu ma bihi ieu ma hujjatu dzalika jeung ari hujjahna hukum nipas al istiqra'u eta karana panyalidikan. Wa aksaruhu jeung ari lolobana nipas situna eta 60 naonana yauman poena lil istiqra'i karana panalitian. Qala parantos ngadawuh saha al-Auza'i Imam Auza'i ingdana eta tetep di urang sararea imro'atun ari awewe taro anu ningali itu mar'ah an nipasa kana nipas syahraini kana 2 bulan. Wa qala jeung ngadawuh saha ar-Rubai'atu Rubai'ah Syaikhu Malikin guruna Imam Malik adroktu mendakan kaula annasaka jalma yaquluna bari ngadawuh eta si nas aksaruma ari panglolobana aksaruma tanapasa ari panglolobana yen nipas saha almar'atu awewe situna eta 60 naonana yauman poena. Wa golibuhu jeung ari galibna nipas arbauna eta 40 5 karana ngariwayatkeun lima rawat karana ngariwayatkeun saha Ummu Salamah radhiyallahu anha ti Ummu Salamah qalat ngadawuh Ummu Salamah kana tos bukti naon anu pasau pirang-pirang awewe nipas ala ahdi Rasulillahi dina zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naqudu eta cicing itu nupasa badani pasiha dina sabada nipasna nupasa arba'ina 40 naonana yauman poena. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis Abu Daud Imam Abu Daud wa Tirmidzi jeung Imam Tirmidzi wa sahaha jeung ngajadikeun hadis sahih saha hukana ieu hadis saha Al Hakimu Imam Hakim. Qala ngadawuh saha Nawawi Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab dina syarah kitab Al Muhadzab innahu saestuna itu hadis hasanun eta hadis hasan wa asna jeung ngalem alaihi kana itu hadis al Bukhari Imam Bukhari wahtajja jeung nyieun hujjah saha ba'duhum sawarehna sapalihna para ulama bihadzal hadis ku ieu hadis ala anna aksarahu kana saestuna lolobana tina nipas arbauna eta 40 poe. Wal madhabu jeung ari madhab al awalu anu kahiji lil wujudi eta kana ayana nipas wal hadisu jeung ari hadis mahmulun eta dimahmulkeun alal ghalibi kana galibna
jam'an karena ngumpulkeun bainahu dina antara wujud wa bainal istiqra'i jeung dina antara penyelidikan ulama qala aqallut tuhri bainal haidataini. Jikapun basa kieu kurang lebihna mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.